Jam ketiga bergulir. Kumaha, anu kamari sukses. Sukses bah, akan cek mah kudu nyomput. Kan kusabab urangna kan mamawa tai garing. Syukur atuh ari sukses mah dan nu digobogna sia tai garing. Sok ayeuna ku aing dibere deui ajian ge nu madep tersia. Dung dung pret, dung dung pret, ye cangcut lepet. Aya kodok disangka bancet. Jol kapelet jodoh pasti kaget. Aduh, eta ukuran sabaraha kalabag kitu aing mah. Oh no. Jampe naon eta Mbah? Pelet. Apaan jampe teh gablek duit sia teh? Wow. Didinya kudu apal. Naon gitu? Aya 3 hal di dunya anu teu dipikaresep. Naon? Kahiji, otak kosong. Kadua, omong kosong. Katilu tah dompet nu kosong. Nanya. Naon ibu? Ari ibu jeung mantan-mantan aya geulisan saha? Gelisan ibu. Anu bener. Bener. Jawab anu jujur. Bener ibu. Anu. Ibu gelisan ibu. Pokona mah jawab nu bener. Ibu jeung mantan-mantan aya geulisan saha? Jujur. Sosok guru jujur. Gelisan mantan ayah. Tuh kan, kalau dia bohong, mana emang gelisan mantan mah? Serba salah ngomong. Besti! Oh, hirup mah ulah sombong, da maot mah adi gotong, lain digorolongkeun, homo ditajong mah, padageun. Icik rincang, salada gede beungkeutna, sidik pisan itu duda, da geuning gede awakna dor. Ini parah. Kata-katanya dong hari ini. Walaupun sudah tua, anak 3, tapi masih banyak cewek yang menggoda. Lain gitu kata-katana. Anu bijak we atuh. Denge kusianya, aing edek disebut tante-tante, aing dek disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ge keun bae ya. Aing mah umur kolot tapi jiwa aing mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya, dengekeun. Edek sia resep, edek sia teu resep, bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Cus. Ah, kabeneran itu Araya dek ngajak nyambungan ka Ci Inom. Kebeneran kumaha edek nyarambungan teh ka Ci Inom. Aduh urang mah teu boga duit. Dua urang mah teu boga duit kieu teh. Mere sabarahannya. Ah atuh mere mah kumaha manehna mere we basa ka maneh basa harita kira-kira si eta ngamplokna sabaraha. Heueuh nya. Ai basa piheula basa eueuh ngawinkeun si eta mere sabaraha? Si eta heueuh 10.000. Ye, nanaon ge kumaha amal-amalan. Ngawur deui we 5.000. 5.000 mah gede euy. Atuh geus mere 2.000 perak. Tahu ge angkutan mere kosong, amplop oge karo kajian kiringan. Gede euy. Ye, daripada merekeun ka imahna, mending kan yang urang ka ditu we lah, ai maneh ka kondanganna. Mere-mere amplop kosong we mah teu kanyahoan, duh mah ieu we beuteung benteng. Da maneh ge kitu ka batur.
pohon tomat di tengah sawah, petik buah buat berlayar. Di sosmed terlihat mewah, tapi hutang lupa dibayar. Tapi hutang lupa dibayar.